Nah kesimpulanna mah ulah sok ngababukeun ka indung. Ngeunahkeun indung teh. Ngeunahkeun bapak teh tawaran ku urang. Pak. Ieu geus lah abah mah geus ulah usaha. Abah warikeun umur ku gua geus dihitung bae. Ieu geus aya 70 leuwihna. Lah, Pak, geus boga bonus. Cek kula mah geus bae apa macam usaha dipitrekeun ka kula mangga deuk ka adik kula mangga geus abah mah ku kula dicukup geus. Besi ayam dahar naon, jeung naon, poskona kukula abah jeung mama ditanggung jawab. Besi deuk ka mamana, mobil kula pake pokona mah. Ya tahu abah aya kana dijualan kan? Bloon deui teh budak teh. Bloon mah lulu. Tah eta teh dingeunahkeun ku urang kolot teh. Tah eta teh jembareun kolot masyaallah. Ku ditawaranana bage ku anak emang kumaha? Ditawaranana bage pan beuki kolot teh jelema mah berwita. Berwita beuki kolot ge kapan jeung anak teh nanya bae berwit. Bismillahirrahmanirrahim. Nu nyaho kabeh urang tentang maut. Rizki pati katu jodoh. Nu apa? Aya anu hayang kawin kanu gelis cita-cita mah aya meunang urang berbes hideung apeke atuh geus kudrat di ditu di lauhil mahfuz maki itu kitu bae tapi jahanakan bae tong-tong aya nu teu ngimpi-ngimpi kawin jeung nu gelis artinya teu ngimpi-ngimpi teu mikir-mikir. Masya Allah aya dikawinkeun teh pohara jasa gelis diptis dage herwang kuceda eta lah teu nyaho kitu kene rezeki. Mazuk milik urang rezeki urang eueuh nu apa aya nu usaha di modalan 1.000 2.000 masyaallah timimiti jualan rokok datang ke pohara harta 6 miliaran rahasia Allah. Aya nu di modalan ku kolotna jutaan, puluh juta bahkan ratus juta teu kebal nyesa hutang. Ambalaya di sisi pinggir imah nage disita kabeh rahasia Allah. Termasuk maut eueuh nya. Jag-jag waringkas sehat luar biasa hayangnya baah kadulur boga dulur di Lampung nya bakal Lampung datang ka Lampung sehat keneh kunaon atuh kasorenakeun haji puyeng ada obat barias biasa bae disarekeun barang dihudangkeun mah rahasia Allah. Aya nunggeus di kira-kira bakal maot ku anak incu jeung pamajikan dibawa ka rumah sakit kesampuraannya geus siapkeun kuburan cek anak-anak belah mana abah urang dikubur aya geus segera ukur tadi dinya siap-siap jeung sholawat jeung sajabana kawin deui ku ari ya tinggal pemajikan namanya siap tepaeh geureun itu pan pemajikan tolol kan rahasia Allah lamun urang nyaho isu bae rek maot nyaho isukan urang rek maot kuari ieu kreditan diberes TV dipiceunan geus kabeh mobil-mobil geus lelang aing isukan deuk paeh wakaf ka masjid dah dan aing ke paeh aing kusian teu disodaqon geus boga wakaf aing teh geus pamajikan anu teu bener dan orang pengkolan geus anu ditanggung jawab ka aing mah tah diserahkeun geus di masjid mingguan isukan
Eta teh mun nyaho isuk deuk maot kabeh ge emang kumaha kitu deuk maot. Masyaallah geus kadedelekeun bae pamonggol malaikat. Anu lamun eta pamonggol teh teu kudu dibonggolkeun diteundeun di Gunung Uhud, Gunung Ajur. Nu endek di ponggolanan segele Rusia. Meureun mana ting Ajur geus dicaritakeun Ajur inting-intingan teh geus. Atuh eta Kanjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun berat tak diteundeun di luhur Gunung Uhud, Gunung Ajur. Ku berat-beratna. Yang nu ngridit eta acur-acuran mun nyaho isuk deuk bae atuh geus hari di BS urang zikir bae ku anakna digerokeun ge abah ka imah heula uruskeun geus abah deuk pae isukan moal mereka jeung tobatna geus pohara kulantaran dirahasiakeun ku Gusti Allah urang tenang-tenang endahan nonton Persita, Tauran, etalah deres kene dagang apa situ. Iya mah umur 70 tahun ngabobonceng si mbak kene wae. Oh, orang ciku paku tolol-tolol ding. Masya Allah, des bau kuburan masih kene ngabonceng si mbak. Tah eta kutenya orang rek maot. Itulah aya ge pamajikan jeung salakina rumah saga ge 10 tahun teu daek boga anak bae aya geus ka dieu ka ditu neangan syariat hayang boga turunan aing ngadengekeun surahan kiai untung anak jelema hirup di dunia boga anak kauntungan anak ketika orang maut anakna ibadah ngocor kana jadi indung bapak nu teu boga anak mendek boga kokocoran di mana eta kerugian nu teu boga anak nu boga anak mah aduh nikmat kabita tah tanyanan niangan ka unggal kiai ka dokter tetep bae datangnya na ka dokter anu jitu nu maher dari dokter eta termasuk ahli sufi teh ahli Allah jadi percaya zahir batin zahirna medis batinna nya eta ahli Allah datang Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana ya Cikupa aya naon ye pula caritakeun rumah tangga ge 10 tahun tapi teu dibere anak dokter kasus gampang sama kos itu kumaha tah kiai atau dokter ulah mikiran boga anak ku ari malantaran ieu pamajikan maneh di deuleu ku kula di luhur langit 40 poe pae. Ya pamajikan anak. Lu bener ge 40 poe pae. Geus ulah mikiran boga anak. Jang naon boga anak 40 poe tuh di luhur tuh ka deuleu. Aya dukunna pan dicingcin deuleu geus atuh. Nah, eta kos itu dukun eta mah ngaran dukun kendi. Aya dukun di lembur mah dikuku tak ada geus ya. Mana tah? Lantaran yang percaya jauh padahal henteu jauh. Tolol kabehan tah. Ih bener kiai. 40 poe deui pae. Atuh sana naon? Can orang ngebohong ka kapal kan. Terus-terusan. Bener 40 poe. Tulis bae segera balik bae. Mendingan ge tabarruk bae ka Gusti Allah 40 poe deui. Ya sudah barali atau bari cerik we pamajikan saja jalan langsung dibagi harta-hartana kata tangga segala kadulur-dulur we emang bulan 40 poe deui cak kiai kula pae terus kasalaki geus hampura deui titah dahar geus teu dahar
Pengumuman kepada Ibu Munayah dari Leles diharapkan pulang, ditunggu di tempat parkir oleh Ahmad karena ada musibah di rumah. Sekali lagi, coba Leles malah pakai bahasa Melayu, terus ya. Kak Ibu Munayah itu, Pilele. Diharap betapa pendatang mereka. Kepada Ibu Munayah dari Leles diharapkan pulang, ditunggu di tempat parkir oleh Ahmad karena ada musibah di rumah. Kasalakin nagaga hormatan luar biasa. Mulai dahar tengenah, minum tengenah, geus kabayang be liang lahan. Peuheur karasan. Dibuka bakal nate kapan teh ditempelkeun pipi kana tang. Aju ditutupan make awi atawa kayu. Kerelek-kerelek na taneuh teh kadeunge luar biasa. Nu ngabaturan iwal ti amal. Atuh salat bae nya salat. Dahar geus poho paling geus sacomot. Kitu kene nginum peuting teu daek sare drastis begitu menang sabulan. Pikiran paeh. Cak salakina ieu urang ieu mana 10 poe heuh cenah 10. Terus kuari 35 poe deui. Gitu beuki hayang naon di kamar teh salat ti Allah. Allah tinggal sampai deh. Masyaallah. Allah. Tidak naon bagus urusan politik, ekonomi, bangsa budaya kada teh geus hayang enggak ada yang kena kitu teh gila. Gila idis teh hayang. Allah, datang ka 40 poe santai. Cek majikan aja santai kan. Itu meren leuwih sampai 2 poe mah karena lagi hitungan dia terus ada sholat deui maca sholawat zikir sholat deui tapi aya penting mah biasa jeung salah kita mah tuh urusan atau intern mah rahasia perusahaan mah salah kinapan cak pamajikan mumpung hirup kula ye deuk dikukumakeun 40 poe deui atuh unggal penting teureun. Jadi mangpang mengpeng berenang. Menang ke 45 poe, santai kene hebat, seger, kuru, seger dan kuru. Datang ke 50 poe seger biasa, seger tapi jadi urang ka kiai aja santai. Ayo, berangkat deui kiai mah kiai. Waalaikumsalam. Jen urang Cikupatean mah hayang paeh teh kaen mah hayang paeh hayang boga anak. Aju di 40 poe di paeh teh. Ieu pula jahirup kana we. Isia kuari mah insyaallah geura ge USG geus sia hamil kuari. Hah? Geus tambah yang boga anak. Tah, titah paeh teh kuari jalan ka boga anak ge. USG bener hamil. Teu arti cak kana atuh keur ieu mah nu mantak teu hamil lintuh teuing. Nu mantak disingsieunan supaya paeh kuari mah kuru, atuh lalega di jerona. Aja gua boga anak, tan mantek mun lintuh teuing bejahan besalakina. Terek paes ya. Tungtungan boga anak teu ribut bae. Itulah dokter ahli Allah mah kitu luar biasa ngamainkeun kepribadian manusia teh dia teropong langsung kejiwaanan. Hese neangan ahli Allah malantaran nu pas kitu mah eta mah taufik ti Gusti Allah. Urang ngiridan bae ge di luhur gunung hayang jadi wali, tungtungna mah ngridit-ngridit keneh ya. Urang kumaha kiai ge geus dibere ilmu maca tafsir bisa, fatul muin bisa, fatul wahab bisa, endan boga torum. Itu dibere taufik karena ku Gusti Allah. Nang siwa ada di mana sih mun motor di kiai anu. Kiai teh boga torum. Kiai ya sudah mikir-mikir nu ngaharamkeun berjamaah jeung kiai engke ka mana? Ka neraka jahanam. Saya teh taufik. Ilmu teh can bisa ngajamin dan mentak ge beuki luhur ilmu kadang beuki takabur.
Kata Imam Syafi'i mah ngadoana Gusti abdi pasihan ilmu nu bisa ngadeketkeun ka Gusti. Nu kira-kira ilmu jadi hijab pangmicieun kerjang naon ilmu nu jadi hijab antara abdi jeung Gusti. Keun bae abdi mah bodoh ku ilmu nu jadi hijab mah. Nu penting diri abdi bae jeung Gusti deketkeun Gusti. Menta ilmu teh ilmu nu bisa ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesuai jeung kanjeng Nabi. Manis dada ilman saja lemanu tanda tambah ilmu tapi walam yazdad hubban tambah cinta ka Gusti Allah balu karena eta jelema min jumlati ahli neraka eta kutepat kanjeng Nabi saja lemanu tambah ilmu tapi tambah cinta ka Gusti Allah siap-siap dirina bakal dibelum mantak ilmu teh jangan ngajamin. Kunaon eta batinna kaganggu aya hub anu di luar hub ilallah. Aya takabur aya hasud jeung sajabat justru eta nu hese gitu. Keur jadi kiai mah atau kakaraka mimitian jadi kiai eta kiai ku sopan jasa ka urang lembur. Tapi barang jadi kiai boga mobil pilok nanya-nanya acan eta kiai tambah ilmu tambah dunya tambah takabur. Eta mah di ditu di Lampung di dieu. Di Lampung ge orang cukup pakainya. Ini jadi bayang-bayang orang kos itu. Dina ieu pasal jeung mitret nerangkeun masalah nasapatul qarib. Ngana pagahan nu tatula katali kakarabatan. Hirup orang teh aboga bapak, boga emak. Sanggeus boga bapak, boga emak, urang kawin, boga anak. Anak urang gede dikawinkeun ka batur, boga anak teh incu ngaranna. Disagedengeun urang, aya abahna abah urang, bapak kolot. Aya abahna bapak urang ngaranna uyut. Aya abahna bapak urang ngaranna bao. Aya abahna bapak urang eta ngaranna udeg-udeg. Aya teh abahna bapak urang eta ngaranna siur. Aya teh udeg-udeg siur kebelah dituna naon meureun. Jangan larang udah jiur jeung kajabana. Saya gitu ke anaknya ya anak ya incu, kemudian ya anak incu, anaknya incu terus ke anak. Bisa gedengin eta bapak urang teh boga adik, mama ngaranna boga kakak, uak ngaranna minji hasil abdi, minji hasil umi terus kabelah dituna patulapat kali ejeung besan. Geus anak urang patalina teh jeung salakina teh engke kadituna boga bapak atuh kadituna mitoha aya bapak kolot nah bapana mito terus ka eta korib secara umum heulana. Iya dek diceritakeun beusi salah engke napakah korib nu mana nu wajib dinapakahan teh. Lamun kamari nu ku urang dibahas urang wajib nganapakahan pamajikan. Pamajikan urang teh anak beungeun-beungeun. Setelah diakad, ku urang dicikah, tanggung jawab bapak mah lepas dina masalah urusan mere dahar, minum, pake, nginahan. Iyalah tanggung jawab salakina. Geus urang ku agama diwajibkeun mere napakah ka pamajikan, tergantung pamajikanana. Mun pamajikanana itu kurangna aya 2 liter sapoena. Eta kaya ukuran biasa-biasa. Lamun kabenerannya ngama daharna teh sapoena 5 liter. Itu jasa berarti jadi beca ge teu bae sorangan. Mana bade jasa teh berarti atuh kudu 5 liter tetep bae. Teu kuat 5 liter atuh pegateuh. Kurang jadi pegateuh. Poyeng aing. Boleh beak mobil, beak motor pakai napakan pemajikan. Parah amat. Sapoena 5 liter lah. Janya nama mun ngadahar botan ge insok boga dek teh 5 sekali. Ambo.
Emang anak sah? Udah bebeja anak sah, udah cikupa emang parambul. Catat ya, luar kebiasaan wajib aja. Itu ya emang kok hitungan lumrah. Nah, 2 liter mun sugi, mun sedang 1 liter setengah, mun pakir 1 liter. Kata pemajikan. Nah, kurang boga bapak, kemudian bapak orang tete mampu, kurang boga emak orang tete mampu. Teu mampu teh artina teu usaha ngadahar nu aya GGCF ka eta teh emak jeung bapak nu masih keneh hirup ajunyana teu usaha pan dahar mah terus bae. Dahar mah terus bae. Baju bisa disampaikan cekolot baheula ban beuteung mah teh tetep bae kudu dibere dahar. Nah ieu kuari kewajiban mere dahar. Kewajiban nganapakahan kanu jadi indung jeung bapak saha eta ieu dek diatur cek di dieu yalzamuhun nafaqatul wajib kaki zaid nganapakahan bapak termasuk indung wajib kaki zaid nganapakahan emak nu bapak jeung emak nah teu boga pakusahaan ngadahar nu aya geges teu aya ulah datang ka terlantar indung jeung bapak teh wajib ka anakna nganapakahan indung jeung bapak. Nah, cece indung jeung bapak mah geus eueuh ge bapak kolotna. Kuari bapak kolotna ai digawe mah henteu ngan dahar mah gembul. Ka eta wajib bae eta ka incu berarti. Wa in ala sanajan kaping luhureunana bapak jeung emak geus eueuh atawa aya keneh bapak aya emak aya geus teu daya teu upaya usaha tenaon ngadahar nu aya geus teu aya ludes kemudian boga keneh bapak kolot berarti nisbati anak nama tah eta bapak kolot jeung emak kolotna wajib dinapakahan ku anakna bapakna wajib dinapakahan ku anak emak wajib dinapakahan ku emak mun aya keneh bapak kolot teh wajib dinapakahan kudu jadi incu. Nah, alhamdulillah di urang kos kitu jasa. Gitu jasa lah pokoknya. Iji doang-doang itu urusan dari indung bapaknya. Ya nukie. Ma, aing geus gawe nanaon mah di imah kula bae mah. Yes, aya jeung kula. Geus bae di imah pokona mah. Kula dahar, emak dahar. Kula henteu, emak henteu. Ngeunaheun jasa ngomong geus di imah bae geus ulah gawe nanaon mah mah. Anak kula boga anak pangasuhkeun. Ngomong kok sugena hediah. Wah, sugena. Aja pembantu eueuh atuh pangepelkeun. Nah, ketika atuh aya seuseun panggeusehankeun eta kadengena mengeunahkeun ge semah cicing bae di imah kula geus aya. Eta kalau boga anak pan incu mah geuseuan atuh sasapu segala rupa. Eta mah pan lain ngeunahkeun ngababu. Loba kan kos kitu mah loba jasa tah. Eta tinggal tungguan dorakan bae teh si anak. Kuduna pun lain situ, kadele emak nakir sasapu, gegeran rontok orang, menjadi anak mana, aduh, ulah sasapu di sini, ulah memang kita habis bersih, lagi tuh kan. Tak anak goblok jatuh tawa. Masya Allah, juga tadi kangen kan jadi hindung teh, orang kan nanti tak pindah, blon sama situ mah. Mak, ampura bae mak kajin kadele kotor ge lah, tapi ra kotor atuh mah. Ja aya nu ngurusan ieu pembantu can datang atawa ke can kasiwer. Geus mamandeg di mushola bae, geura maca Quran tasbih. Geus teu kuduna naon mama keluar dahar. Anggap kukula mata gateung geus pokona. Sia ka aing ngomong geus itu. Jaramun eta itu non ngaran gateuman mah teh kaya rayap mah. Geus mak geus cicing bae. Geus bebeneran kula mah ieu. Ulah sasapu, ulah ngepel. Geus pokona mah da ibadah bae mak mah di dieu. Dahar sadaekna, mak teh nginum sadaekna. Hayang kunaon gitu bubuahan tuh di kulkas aya emak mah geus ulah mikiran gawe segala naon. Kotor saeutik geus serahkeun ka nu ngurus tah. Mak teh lega.
Alhamdulillah, yang boga anak teh, alhamdulillah. Ya mah lain kan. Emak jadi guru barang cicing di masjid. Kuna nama atuh emak kabeh, Pak. Kataku emak nyusuan emak, ngasuh emak, berat terik bisa makan, Pak. Segala rupa bae ka masak-masak emak, jadi pemajikan siapa mah kalian nonton TV bae. Eta nu kitu di Lampung loba tah. Aju kuari pindah ka dieu. Lain ngirakeun gamat. Tak emak teh wajib dinafkahan. Mak. Ieu mah keur carita ieu, emak daek cicing ieu mah kula teu kudu gawe. Dahar sadaek da kewajiban kula Pak emak teh. Mun daek alhamdulillah. Mama yang bebas. Kajian di imah sia gedong mewah segala rupa yang mama tetep bae yang di mama lamun emak yang di mama. Geus kula gawe naon mama salat da ukuran dikiriman mak. Beasna, duitna, jeung sajabana. Geus mama pokona mah ulah mikiran anak ibadah pejuk ka Gusti Allah. Tak mun aya anak model kitu tak surga. Masyaallah, hese jasa eta ka emak teh hese. Ka abah jeung ka emak-emak babari jasa anak ngolokna teh. Babari jasa. Waalaikumsalam. Iya sia. Pak, sehat ya. Tuh alhamdulillah. Masyaallah. Eta naon ka? Kabeuki abah, kok jinggo. Ieu kabeuki abah ieu kopi nu pahit teh ieu. Ih, sia mah bisa anja atuh kula mun udah daek abah. Aduh, anak aing geur deui di antara 12 kan sia doang. Nupang hebat-hebat aja ya, tuh kula baca inget naik abah kajian kuku mah ge, nu mantap ge, sanajan rada carang ka dia inget mah terus bae, Pak. Alhamdulillah. Boleh digendong dia sapoe-sapoting. Digendong aing mah ieu kecil geuna biasa. Aju, nyana isuk-isuk na legudang loba amat ya, Abah. Parehna menang panen meureunna mah. Waduh. Bebe jaka abahna. Bah, eta pare loba alhamdulillah, alhamdulillah kamari di sepatan. Kadang di gedung dalam, di ranca bango, eta gitu ta. Bah, tuh kira-kira lamun dibawa ka imah lu tuh naon. Terus udah mau mobil besi ya ka dieu. Geus kurang ngangkot panghargaan aku apa salah kok. Dibawa angkot pan ka dieu itu. Mawana mangan jinggo doang 2 bungkus, kopi pahit nage ayam meureun saparakap mah, tapi nu dibawa masyaallah sakidang. Gitu. Pan nagarong eta anak. Senang wae tak kolot senang jasa. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah sakidang metek ojol jeung jinggo 2 bungkus. Mun pikiran nu normal bapana aing sih digarong ka lain ya. Tapi lantaran dedes mah bedanya asma ka anak teh. Tapi atun itu mah nun teu dipake ka dedes teh ya. Geus bawa ieu ditolak itu ditolak beberea pepentaan boro-boro sakijak pentas 1 letter 2 letter geus sia deui. Minta cuma ka dieu nangan datang minta bae. Deui kitu anak aing. Abur sia ka ditu. Padahal mah 1 letter 2 letter. Lantaran teu bisa ngarayu kolotna. Mantap kolot asal dirayu bae. Aduh. Jinggo turun, kijang maju. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Nah kesimpulanna nama ulah sok ngababukeun ka indung. Ngeunahkeun indung teh. Ngeunahkeun bapak teh tawaran ku urang. Pak. Ieu geus lah abah mah geus usaha. Abah wariskeun umur ku gua geus dihitung bae. Ieu geus aya 70 leuwihna. Pak, geus boga bonus. Cek kula mah geus bae abah mah sama usaha dipitrekeun ka kula mah deuk ka adik kula mah geus abah mah ku kula dicukup geus. Besi ayang dahar naon? Jeung naon? Poskona ku kula abah jeung mama ditanggung jawab. Besi deuk ka mamana, mobil kula pake pokona mah. Ya tahu abah aya kana dijualan kan? Bloon deui teh budak kan. Bloon malulu. Tah eta teh dingeunahkeun ku urang kolot teh. Tah eta teh jembareun kolot masyaallah. Ku ditawaranana bage ku anak emang kumaha. Ditawaranana bage pan beuki kolot teh jelema mah berwita. Beuki kolot ge. Kapan jeung anak teh nanya bae berwit kolot. Itu si budak kosain anak aing bae.
Kunaon budak kapanggih aing teh nanya. Pugu anakna keur nyeri huntu. Bisa nyaho. Tah eta teh kitu berwitan eta kalau. Kesimpulan nama wajib si anak mana pakahan indung jeung bapak. Ya Allah. Insyaallah. Mantap cek Kanjeng Nabi mun hayang anak sopan kanu jadi kolot didik make adab. Datang-datang ngomong kitu bae mah jauh belum. Datang-datang si anak teh neuk ngangeunakeun ka indung bapak moal isa. Lantaran teu dididik ku jadi kolot didik heula make pendidikan adab. Cek Kanjeng Nabi lah afdalu minahli la nahala itu walidun waladan minahlin afdala minahli adabi. Teu aya beberean siji kolot kanu jadi anak luwih utama beberean tibatan beberean ilmu adab kanu jadi anak. Mere harta bakal takabur anak. Mere jabatan bakal gede hulu. Ope anak yang mungkin nomor nama bangsa nomor 25 kan itu. Gede hulu teh budak. Tapi lamun dibere ilmu bakal tungkul siga pare loba eusia. Kurang kumaha Kanjeng Nabi nyaritakeun. Aya jelema bebeja ka Kanjeng Nabi. Cak eta jelema ya Rasulullah kunaon? Teu sopan jasa ka kula teh. Aduh, boro-boro mere nanya gente. Senyum Kanjeng Nabi. Bebeja deui nya senyum deui. Bebeja deui senyum deui. Disapaleun Kanjeng Nabi mah ngobrol jeung Kanjeng Nabi mah yeuh mata batina teh geus lorobong deui. Pangke ya Rasulullah kunaon senyum bae? Atuh bongan teu dididik adab kumaneh dididik dengan seukur dididik supaya boga harta jeung jabatan doang. Atuh pasti moal aya aji ka anjeun teh. Ceurik nyana. Ceurik takwari teh nu henteu masantrenkeun anak. Ngan sakadar kita sekolah, kita dagang, kita usaha, ujung-ujungna kolotna ketika kesulitan, anak teu boga adab, ulah disalahkeun anakna, geus disalahkeun bapana. Nu disalahkeun indungna ku bolon-bolon teh ti indung jeung bapa teh lain ngadidik anak make ilmu adab, tapi ngadidik teh bisa takabur jeung sombong. Ulah disalah. Da sakola mah eta mah pabrik sombong. Sakola mah eta mah produksi takabur. Tapi kunaon ku indung jeung bapana disakolakeun. Terus lamun diseimbangkeun mah jeung masantren, rada aya keseimbangan nyana. Antara jeung henteu tapi nu meles-meles. Sakola SD, SMP, SMA, kuliah, dekirahan ngaji tauhidna jeung rurukunana mah ketika dos kesulitan bapana minta tulung ke anakna ditendulungan ulah disalahkeun saha duh disalahkeun buah mana lain sakadar bapana buah mana ini Kanjeng Nabi nah ala teh di mana zadat teh nama ante mere mana atau mere walidun seorang bapak seorang indung warang ke anakna abdullah lebih utama minahli adab tibatan mere adab lamun dididik anakna ceng pasantren sakola mah sia daek atuh aya henteu-henteu poe masantren da rasa sia kusiang teh lamun sia geus boga sagala kemudian hayang ibadah ka Gusti Allah sia teu boga bekal jaga deukeun diri ka Gusti Allah kan tuhung sia kajen kuku mage masantren. Aya abah masantren tadi sia sok bisa nang ka abah sagala. Terus ngabalikeun. Lain apa masantren teu baheulana. Abang teh geus atuh ulah kos abah teh sia. Ulah kabehan teh masantren teh. Teu kurang lumurkeun abah. Pan sia bisa kos kitu. Pan buya ge teh kaluhur. Ieu udah bisa ngadalil. Numantak ke jaram anak ulah main PS, nyaram anak ulah nonton TV. Teu kudu diceramahan ku bapana, asal bapana tiok nonton TV, anak otomatis. Moal daekeun nonton TV malah mah. Nontonnya di kamar lain kayak abah.
Emang konon abangnya di TV di kamar gede. Beres kamera teh nyaun, Pak. Nyaun. Kalau teh ngintip kalau jadi apa? Laku-laku aja ke kamar. Iya naon mah. TV. Mana di kamar? Di abah lihat. Jeung emang meureun ya gitu lah. Nyaun. Tapi lamun anakna neuleuh ka kamar, tas besok gede kieu. Neuleuh di pertengahan, tas besok gede kieu. Eueuh TV. Dina ayana cuek bae. Anakna ge, mah aya teh tas teh naon? Jualeun dong. Sudah ke para dia abah sia ieu. Boro-boro nasbe. Nyaon. Tapi lamun tasbihna di sajadah apa tuh ngagantung. Kan kuari mah tasbih teh di mobil digantung. Kan mau mobil bisa macam tasbih. Enggak tuh di lawang bae. Wow, gararan deh. Itu ai salah mah lambang Islam berarti eta teh. Nu bagusna di sajadah teh anakna kadinya ieu paranti abah. Nyaon. Ketika dek bae abahna ka tengah imah cuek bae kana 3 poe 2 poe sebulan 2 bulan anak mikir sorangan. Anak mikir sorangan, isi nama ke abah. Minimal diletikeun gitu. Minimal diletikeun aya abahna saya bulan dia abah di sini letik bae. Oh, eta teh rada beres ya. Bisa beres ka 5 bulan ka 6 bulan mah. Pareman aya abah, pareman aya abah. Pareman aya abah. Isileun. Coba lamun abahna osok nonton mah. Aya bae dangdut. Abah ka mananya? Emang udah ikrar resep abah ye. Oh, anaknya jadi goblok ke abah. Ya Allah, ya Rabbi jahun anak teh. Jadi dia kalimat tetangga aya abah. Emang gua nanti iya. Aya Epi Tamala di TV. Ayo cak aing kok gitu dia lain keserian emang siap kos itu bubu. Aing ge nyaho jasa bubu. Iya zamun nafaqatul walid. Jadi ku Kangjeng Nabi mun indung bapak yang diurusan ku anak, jadi make ilmu adab. Kena naon peradaban antara anak jeung bapak. Antara bapak jeung anak jeung bapak. Nantak ngeunaheun ka dituna teh teu kudu hese deui. Ge cileletik dipagahan ku indung teh leuwih istimewa indung magahan anak. Pagahan bapana cicing didinya, indungna di deceng ka deceng ieu. Yang ngecah ieu, mana tanu bagan asup nyurupna cepet. Nyurupna cepet eta teh. Sungut indung kanu jadi anak we. Ye, ali gebra sama. Beja berba, paja berpa, bapak. Jadi abah bapak, jadi si, ya sia. Baca bu ya, bapak sia. Masya Allah, dididik kuno jadi indungna. Oh, mau datang ke dipagahan sapinah kuno jadi indung nengah. Yes, arkanu salat baca, arkanu wudu sitatun baca. Kabelah diena diberek pagah dipagahan tauhid. Kabelah dituna adab-adaban. Ini sebenarnya sopan ka indung bapana. Ketika indung nakakarak sales bahasa etik, perhatiannya tinggi. Emak emang sales mah kayak kukula pangmelikeunnya ka obat warung. Mulai. Emak emang rada parah ya kayak kukulanya dibawakan ke desa mantri. Anakna teh langsung. Ieu mah mana geus ngagoler ge. Aya anak ka mana? Nya mah di pengkolan main peh. Si budak. Digerokeun ge, masih muriang tuh dibakar rumah sakit. Pae hade. Aing kos itu sia gedeun ku kumaha ge. Aing ge nyaho jasa lah pokona mah. Bungan ku sia teh di pasantren teh eta akibatna kok kitu ulah nyalakeun Cak Kangjeng Nabi ulah disalahkeun anakna ketika anak teu sopan kan jadi indung bapak. Pernah didik teu ku indung bapak anak. Min hakil walad alal walidi salah satu asya. Apaan gitu? Min hakil waladi hak anak alal walid kewajiban kanu jadi indung bapak anak 3 perkara. Hiji ayusamyahu bismin hasanin. Idza wulida anak di mana lahir ngarahan make ngaran nu bagus. Parentah Kangjeng Nabi. Abeh mendidik. Ieu mah ngaran saya. Ieu ngaranna saya Robert. Sakumaha urang kulon Robert. Anu ieu Johannes. Masya Allah. Geus pohoan ka Kangjeng Nabi. Geus pohoan biasa. Anu ieu ngaranna Roberto.
Anu ieu Ronaldi. Kon ngaran kos kararia amat ieu. Cara teh kos karar itu dipake ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ayu samyahu bismin hasanin idza wa dipake ngaran anu bagus. Iji ngaran Allah make Abdul. Saya ngaran Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Atau make tafaul ke ulama-ulama. Ya ngaranna Ghazali, Imam Ghazali aing resep biasa di ngaranan Ghazali. Ghazali itu tasawuf, Ghazali itu tukang main bola. Kalau masalah ngaran-ngaran atau akur. Nomor kedua, ayyu'allimahu al-Qur'ana idza mayyaza. Gurukan ku indung Bapak Al-Qur'an. Al-Qur'an teh di jerona timimiti majana ngahartikeunana kabelah dituna adab-adab banding sajabana. Al-Qur'an teh geus komplit sajabana sagala-galana. Didik ku indung bapana. Nomor katilu ayyuzawijahu idza balago. Di mana geus balik kawin teh. Lamun eta dilaksanakeun rapi imah tangga. Rapi matana. Budak di bebeja bah, kurang yang kawin. Kawin sia, can tamat ge sekolah. Di bah, sanajan bari sekolah ge anakan dia bah. Kapan bingung ngajawabnya. Aing masalah eta tuh di budak kumaha. Besi pajar teu bisa tenang dah. Bah, ya anak teu beres ge kajeun kumaha. Nah eta didik kur tuh eta. Eueuh deui beberean indung bapak, balikan deui. Eueuh deui beberean indung bapak kanu jadi anak lu leuwih utama tibakan mere adab. Cak itu mah tamatkeun teh catet tanggal 5 tahun boga eta we mantep. Heuh lagi teh dicatet. Ayo guys. Balik we satajong. Tadi teh naonnya? Aing pohoan eta. Otak nangan bersajeung lah. Eta balik ka ieu mah. Mikir anak bener genya ya anak aing aduh geus lah nu hiji gagal sakola bae aji kadu jadi kolot nu kadua ge gagal aduh duka tilu mah ye aing deuk nuturkeun ucapan Kangjeng Nabi ulah kapula ka Kangjeng Nabi bah ulah mah hanya nyampaikeun penyambung lidah doang geus ulah dianggap geus ulah mah geus Kangjeng Nabi lah langsung geus we ka Kangjeng beusi pajar hayang di pasantrenan ulah ka Cilong henteu sama mana geus Imah, kamu mana ge sabodo sarua bae teu kudu ka dieu hongkong. Itu penting aja di lembur aya pondok kadinya. Nah, ulah sampai gagal kabeh sugan deh keluarga ya hiji-hiji yang ngangkat ke di akhirat. Mah ieu budak di pasantrenkeun ke di akhirat nanya salamet teu karunian ka indung bapak jeung teu karunian ka dulur-dulurna. Mantak naon pikiran kadinya teh. Kurang malain gitu guys. Hiji gagal, kedua gagal. Sia sekolah sing bener. Engke abe ka dituna sia bisa nungtun adik-adik sia. Ya. Usahana jeung politikna geus. Eta mah nu kos kitu malu ditayun malu. Mun kaluar jumbo untung. Lain tuh jumbo. Eta kos tadi. Kanjeng Nabi Sulaiman khuyro Sulaiman alaihi salam. Dititah milih Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam di salah satu telu. Hiji, milih harta. Dua, milih kerajaan. Mulk. Nomor katilu, milih ilmu. Cak Allah, wahai Sulaiman. Mana coba kuari di antara tilu. Hiji, harta seadak-adak. Dua, kerajaan anu luar biasa. Tilu, ilmu. Fakhtarul ilma. Kanjeng Nabi Sulaiman milih ilmu. Abdi mah ilmu baik Gusti. Harta mah nyanggakeun ka Gusti. Kerajaan nyanggakeun ka Gusti. Abdi mah ilmu baik Gusti. Naon mantap maneh milih ilmu. Harta mah bakal ditinggalkeun ku abdi can ditinggalkeun ge kadang-kadang ditinggalkeun rusak. Kerajaan contoh ti baheula hanya adi hungkul bakal ditinggalkeun tapi ilmu mah bakal milu ke jero kuburan bakal milu ke masar bakal milu nyebrang jeung abdi babarengan bakal milu ke surga abdi mah ilmu bae cak Gusti Allah dipuji masyaallah cak Gusti Allah anta habibi ya Sulaiman anjeun kakasih kaula wahai Sulaiman. Nyili ilmu ternyata tahun 2 tahun dan berikutnya kerajaan aya di nyana, harta aya di nyana. Nyili ilmu nu dua kumpul kabeh jadi ngahiji. Ilmu tah masyaallah asup ka pabrik teu boga ilmu tukang sapu. Kunaon emang ieu jadi tukang sapu atuh teu boga ijazah deureus we kula mah sapu gae. Sok dicarekan daek pintron. Wah capek jasa. Coba orang lamun boga ilmu mah di kantor pakai AC sekali tanda tangan waduh beli pijang
ilmu eta sarajan eta ilmu keberes eta. Coba urang boga ilmu agama sopan bae ka sasaha. Ka adi nya teuing dedeng teuing teh adi ka kakak ieu teh luhureun urang ka emang ka uwa ya kitu kan. Ing jabat sama ka guru kitu kenik ka anak guru kitu kene urang guru ka eta ka anak lagi berarti guru ka dieu lagi guru bae sopan teu meuli sopan mamantak naon. Ya Allah ya Rabbi, eta ilmu bekal ilmu teh bakal ngeunaheun jeung saha bae nyararambung ilmu nu aya di otak jeung di dadana bakal ngembang ngeunaheun di dunya wal akhirah. Mantap moal salah Kangjeng Nabi. Hiji beberean seorang bapak emak kanu jadi anak kecuali lebih utama kecuali mere Adam. Geus ulah disalahkeun. Lamun anak tesopan kanu jadi indung bapak lantaran pernah dididik ku indung bapak. Lamun dididik becara tadi sopan mah abang usula hese-hese nanaon nyebebe sabae takula besi kula terpoho ai keur teu mah jadi kieu besi mah hayang cicing di imah disadiakeun ku kula besi mah yang di imah mah bae atuh hayang bebas mangga ngutus bae saha bae ka dieu sama. Masyaallah Gunung Karang gede leuwih gede tibatan Gunung Karang. Kakarak ditawaran doang can dibere geus bae. Nungguan we nyana budak ngomong doang ka mana isinya. Leutik deui tah Gunung Karang leutik deui tah. Sing ada tak bongkar bahaya ya. Insyaallah. Itulah kewajiban anak kanu jadi indung bapak. Ngana pak perhatikeun cukup jang ka surga kos kieu bae. Masyaallah. Emang waskur niku mah gitu. Waskur itu ya kapan nu mantap dijadikeun kutubul aulia. Anu nyana mah koba kaos hen istirahatna teh istirahatna nyana mah di ditu handapeun Lauhil Mahfuz. Handapeun arah. Kanjeng Nabi waktu Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan da kieu di Citra. Reciku patawatu. Ayun-ayunan di handapeun aras, noe malaikat Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril saha eta. Cek malaikat Jibril huwa abduka wa sulqurni. Oh, anu istirahatna handapeun aras ku Gusti Allah geus menang di mana-mana nya istirahatna di dieu. Ya Karim, kuluhur-luhur teuing eta si jelema. Datang ka istirahatna di handapeun aras geus tinggal ka surga doang. Terus we Kanjeng Nabi Mi'raj hasil Mi'raj salat teh eta ditaliti. Waduh, horeng we serkurni teh kumaha? Moal bisa ninggalkeun imah salila indungna aya. Emang kumaha gitu? Indungna geus teu daya teu upaya mun ku urang mun ku aya setruk. Isuk-isuk kunyana dipandian dielap taina kiihna jeung sajabana beres dielap di wuduan di bedong kunyana sangeus di bedong di bere dahar terus diayun kakara nyana ngangon nu deket-deket bae. Ke kira-kira bangsa jam 11 bere deui susu ka indungna. Sore mere deui dahar. Salila eta terus bae we kurni teh ibadah khusus ka Gusti Allah. Sesang urusan indungna. Sesang urusan indung kakara. Allahu Akbar. Sesang urusan indung kakara maca Quran. Sesang urusan indung kakara maca sholawat. Kitu jeung kitu bae. Sabaraha taun eta kitu jeung kitu bae 20 tahun. Beres we surah emak maot kakarak nyana keluar di negara Koron Yaman menuju Madinah. Pandititipan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ku Kanjeng Nabi engke bakal aya seorang pangangon ka dieu ngaranna Uwaisul Qarni. Mun aya eta gegerahan sasalaman, sanggeus sasalaman minta doa selamat di dunia wal akhirat. Nyana termasuk di jumlah kutubil aulia Kanjeng Nabi. Cirina ya Rasulullah naon cirina? Cirina hiji leungeunna di dieu aya hideungan kadua leuleus. Mantak leuleus nyana teh tilokna naon ngan zikir bae. Ai urang mah ngampakan sulu. Bacul. Mobil gede naon karang-karang eta. Toronton. Itu mah teu salah. Ngan itu pagawean bae. Ngan sok kudu ngangon doang. Penta eta titik aya titik-titik nu sejenana
dicantik baik kan ku Sina Umar jeung Sina Ali kapanggih latak begitu kapanggih dibedakeun atur salam ti Kanjeng Nabi kitu dongeng Kanjeng Nabi cenah ulah dibedakeun kata saya ulah dibedakeun ngadoanya beres kada edit deui embung kanyahoan wali asli mah ai kuari mah pan dikatitikeun hadirilah waliullah Allah zikir dengan para wali mana meureun wali meureun atau wali kota. Itulah ieu cerita sekilas wasal kurni istirahatna baina qausaini bahasa kinaya ku deketna diri ka Gusti Allah tahtal arsy. Urang eta ngurusan indung. Masyaallah. Urang mah kakarak sabulan 2 bulan ya yu minta cai bae. Waalaikumsalam. Gimana aja? Cikupa ini. Enon tuh. Ini kieu cai. Boga mang geus seolah kaya ngising dinya kieu dinya dibawa ke rumah sakit. Ieu mah kieu bae kieu lah. Atuh lamun cenah ieu dipanjang lamun dipendek nu direpaikeun bae ge. Ya tolong kai. Ditamayan jelema berarti ai. Takut beres takut dikuta. Itu kuat. Ye. Indung mah ngurusan anak 12 teu pernah ngeluh setik-etik acan. Pakai 12 anak urusan indung hiji. Masya Allah terkawawahan. Otak pikir. Indung urusan anak 12 bukan ngeluh. Gerayana. Luar biasa dibikin ke anak. Kerewana indung mah neangan. Nyun. Dagang tarimpang jang anak. Nyun. Dagang itu bala-bala jang anak. Bugalan biasa, mun geus boga duit, dalikeun ka sangu anak dahar, teubeut. Asa indung gede jasa, pikir kotak, pohara jasa seorang indung. Deuk indungna murian, 12 anak, eueuh nu mampu urusan hiji-hiji aja. Cek mokola sia tuh, panaing deui kamari. Coba aing mah teu kaur, coba karo adina. Gelut atuh. Gelut. Mun kitu mah tek bedek jual. Orang jual saya beli tiu yang urusan emak. Ya tolong. Emak kene, ternyata masalah emak. Atau mantak naon sawah sia jual jang emak. Ieu mah aya ngurusan. Nu emak ieu lah urang jual jang ngurusan emak, padahal nya ge hayang. Kita ngomongna doang, sawah emak jang ngurusan emak, urang ngurusan doang. Sugana leuwihna bae gitu. Ayo sia ada jual dipake ka emak. Coba lamun kieu mah emak muriang ya ngaranna ge dulur ieu atuh endek babarengan jeung kakak ayo urang urusan ieu mah andai kata ngan sakadar tanaga doang geus alhamdulillah ieu mah mama tanggung jawab kakak ieu kakak mungkung hirup kene geus kira hade ngabakti ka emak geus dibawa ka rumah sakit modalna jeung biayana emak kaceun ku kumaha ge mimiti ku datang ka maotna misalna ngajikeunana jeung sajabat tanggung jawab ieu mah ulah ngilunya naon kajen ku kumaha ge ngan sia beusi untuk pajar berbakti geus berbakti tangga bae segala rupa ti kakak mantep ya mantep lain kitu pan kakak di tangan ge wah iya dibakar rumah sakit kakak doang emang teu nyawan kamari anak pugu di dieu teratur segala orang bakar rumah sakit ya nyaeta pugu kos kitu teh mah kalau jasa tak kakak tuh mulai jadi itu dulu bang geus urang-urang bae papatungan atuh lain eta kakak kumaha panjana membuka mobil segala boga perusahaan kakak ondo kos kitu mah les bawa ke rumah sakit ku adi-adina papatungan jadi adi-adi teman teu gogapan usaha lagi sekira ngawarung dibawa geus urang 5 poe geus dibayar jol we kakana mama diurusan teh Gus ya kakak ka mana kakak keur boga proyek kudu suka buru ya iya aya proyek mah 5 miliar tenang we heulana make duit sia we heulana si kakak tolong ade bin gosong katanya ngegeleger-geleger ka ceuli adi enggak aya 5 miliar mah geus pokona mah ieu mah kumaha mah make duit sia we heulana eta kitu da doang teh nyeri jasa ya zabuhul walid ya zamuhun nafaqatul walid wajib kalau jadi anak nganapakahan indung jeung bapa wain hala apa kolotna baona jeung saja beuna wal waladi jeung wajib nganapakahan anak indung jeung bapa boga anak kemudian anakna henteu usaha
wajib si bapak si emak nganapagahan anak wa insya bala sanajan kahandap anakna boga anak incu berarti teu mampu nana wajib bae dinapakan teu manang diantapkeun doraka datang anak ka imah bapak waalaikumsalam sia ieu kudu amat eta bah dagang naon ieu kuari dagang modal di abah teh pake ngawarung aya nu ngabobol warungna bah beak jeung warung-warungna lain dibobol meureun dijual ya saparo-saparo bah lah jual longgo dibobol ondo beranak tadi yuk atuh anak kula kilima pandah usaha pernah kula di egle gitu gua abah tadi sekolah tun kula mata saya nabe egle itu ka ditu sia aja terus gitu bae ayo kuari ieu bah anak 5 memajikan alhamdulillah itu sehat ngawarung gesan geus wallahu a'lam kula ngawarung geus tamat berarti kula ngawarung geus lieu dilut aya diwal ti ka bapak sakitu bae kula malapor ulah ngomong kieu si bapak budak laporan na kitu tiba telah ulah kos kitu bapak aya keneh sia teh anak abah tenang bila perlu kawin deui sia wah eta kolot hebat teh teh mah kitu teh hebat kawin kan sugi going dikawinkeun ai laku kitu geus sia boro-boro kan sugi bubu eta hese tenang ya pokokna mah dek balik tuh beas bawa tuh duitna dah duitna tah anu beusi aya kopi gula bawa geus kuliah ka ditu oke nangdep ti lupa sia bisalah butuh deui ka dieu deui lila abah aya pokona mah geus tenang we eta kolot ngaranna geus ngeunaheun kan jadi anak nikmat ya belajar bener-bener abah ieu abah mudah-mudahan panjang umur bah didoakeun ku anak didoakeun eta sabalamun ka sia datang ka imah abah sia deui amari sia kuade sia atau mencari makhluk bisa mencari sia henteu nyeri jasa pan lain teu mencari anaknya kurang kumaha geus ka warung teh geus ngojek teh atuh emang diberena sakitu meureunana ku Allah teh dieureut kemudian atuh ieu teh naon kitu ngaranna cobaan kanu jadi bapak tah bapana nyarekan kanu jadi anak kan puyeng anak 5 pemajikan mana imah bocor usaha teh ku koloti carekan ka imah dulu nah es bae leuh bae lah coba pikir kurang dah. Ebang iwal tinggal doa. Ya Allah, ya Rabbi meme abdi nu paes maning abah. Sugan wae warisanana abdi mandek warisanana bae Gusti. Sebab moal waka dikubur tanah bae can modar mah. Ngadoa sekira-kira ya. Salah apa? Masya Allah coba mun abahna cara tadi bagir mah. Sia butuh sakarung bawa diapakan aya 5 karung keneh bawa besi tuh di goa nya di warung nyokot catet teh ku sia ke bayar ku sia kita bayar bawa ayo ka warung ke bona ka abahkeun ka dieu abah mah biasa ieu ka dinya kamalai saya itu aya di dapur bawah kan itu sia pemajikan sia karunya anak sia karunya waduh pemajikan sia teh paminantu abah anak sia teh pangincu abah mah nya lamun datang ka terlantar atuh pan abah nu izin ka masyarakat komo ka Gusti Allah mah tenang pokona mah harta abah harta babarengan geus bawa ka ditu sia besi kurang ke saminggu 2 minggu datang deui ka abah geus salia aya abah mah di dieu ayo wae geus nyanak deui ke tanah ceri kata anak di pengkolan, minta motor baik gitu ya abah. Masya Allah karim. Beak desku bagir mah, beak desku bagir mah. Ya Allah ya Rabbi. Tadi anak wajib nganapakahan ka kolot, anak nganyeunahkeun ka kolot. Kuari kos nganyeunahkeun ka anak. Aya ieu di bapak. Tah lamun urang nganggap bahwa harta ieu titipan ti Gusti Allah pasti bager. Mata urang teh ulah memandang mata kasat teh tapi mata batin urang. Kumaha mata batin teh? Ieu mata batin teh. Cak mata ieu mobil teh indah. Cak mata ieu gedung agreng teh luar biasa, cak mata nu ieu kebewahan teh luar biasa. Tapi cak mata batin mah pan cak Gusti Allah dunia teh hina.
Dunia teh hina kapan illa mataul gurur dina Al-Qur'an. Sayyidina Ali, dunia jipak, dunia etalir teh beda jeung bangke. Mata batin urang pasangkeun, mata ieu ngelegemerlap dunia nu luar biasa, indah amat. Tapi mata batin orang hasil ngaji petakeun jajak Allah mah ketika dunia dijieun pernah didolo-dolo ku Gusti Allah ku hina-hinana. Sehingga wali-wali Allah nu mantak naik derajatna jadi waliun min auliyaillah lantaran ninggalkeun hihila reget dunia. Mata batin orang kitu bakal stabil gerage. Aya RT nu datang ke urang yang pembangunan masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadia teh. Diuk. Diuk gampang jariah modelna. Diuk dia. Sok ngaroko naon sia teh. Kula mah ai kapeung-kapeung jarum ai gawe jam susang. Kuari naon teh samsu. Aya. Kadia. Cak teh bingung ai ieu. Dek dibere tak dek ngompat ka aing ieu. Bingung ai jeung nu sugih teh kok kieu ieu. RT ge bingungan ka nu sugih mah. Bingungan. Ai nu susah mah tawan nu sedang teh. Hideurnya eta. Malah digerak ke iya, pulang diliwat. Nusu sama gitu, giliran nusu. Dia galak. Ngobrol lah dia. Dia sabar orang ini. Saya nupang gede. Nupang detik nggak, Sa? Orang pegotong sabar ke masjid. 100 juta. Menurut saya, 80, tinggal 20 deh. Kayak aing memikir lagi gampang. Kayak lawan sarese kabehan. Dia datang ke aing. Tak kuga ledeng tuh budak. Jeung nu sugih pelit kitu koret narepet dulu tapi lamun nu sugihna teh ulah ieu jang RT heula tah nya ieu jang mati sada sama kok kitu mah bedakeun ka masyarakat ieu can kitu ulah tah ieu mati pula tah sabarna tah 10 juta heula ke isukan ge mun boga 10 juta deui RT ge geter-geter ieu kumaha ieu lalakonna bener atuh engke pula jeung pamajikan ngendong badingnya. Ku bagir mah yang gitu. Naon eta nu mancak bisa golosor 5 juta, golosor 10 juta, golosor 100 juta, golosor mas. Nyangana teu memandang bahwa dunia teh mulia cak mata kieu mulia teh ngegeleser-geleser cak mata batin mah. Pan dunia teh hina dibandingkeun kahinaan mata batin jeung pandangan zahir bakal marah. Masya Allah. Urang mah mata batina mongkleng buta rata. Sehingga ente aya memandang bahwa dunia teh hina. Hina tapi lamun dipake jariah. Hina tapi lamun dipake sedekah. Hina tapi lamun dipake nyantuni. Amal eta teh bakal ngabungkeuleuh ka pangdina jaga geus paeh kata. Ya Allah ya Rabbina wajib kanu jadi anak nganapakahan ibu bapak mun ibu bapak nak semampuhna naon mun teh dina pakahan ku anak doraka wajib kanu jadi bapak nganapakahan anak termasuk incu mun anak teu mampu usaha jeung teu bogana naon mun henteu dibere napakah nu jadi bapana doraka nu jadi bapana wa ini tarapa wallahu a'lam.